Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube Mang Topret Prepet channel. Sanajan ngajarin maratan langit kocak, maratan jagat 7 turunan 7 tanjakan puyuh buntutan, orai tak-takan tumbung kebo di seleting. Kumaha teh para wargi sadayana dararamang damang-damangnya. Alhamdulillah mugi-mugi anjeun sadayana cing dararamangnya panjang umur sehat selalu diaragangkeun miliknya jeung oge mugi-mugi diparingi rezekina anu halal berkah anu barokah amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti biasa ini Mang Topret akan mereaction video yang akan menghibur kita semua, yang akan membuat kita tertawa bahagia ya. Kita langsung mulai saja ke videonya. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian semuanya yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu, aktifkan loncengnya agar saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Buat kalian yang suka sama konten saya, silakan untuk klik tombol like-nya ya. Kalau nggak suka jangan di like ya, oke? Jangan lupa juga untuk tulis komentarnya ya buat teman-temanku semuanya para wargi sadayana tong hilapnya. Langsung weh lah tong lami-lami kita mulai ke video pertama. Let's go. Suamiku di udah bulldog, janda muda sukanya hotdog, minta izin membuat mie dog, sia terdaik ngajak dog. Gara-gara tak mau dicandung, kau nekat pergi ke Cikapundung, tak pernah pulang lagi, ku sakit hati. Lah nek maneh kena naonan. Kena naonan mending. Teka rasa ayeuna geus awal bulan. Nih irung nama ke anting. Ari sia eta ngojay babaseuhan meuni siga munding. Ulah sawak gede ya. Ngojay teh meureun siga munding. Cio cuma nek bina-bina teuing gatel sia teh gatel. Ulah ngojai bae di dia gatel ho. Mereka loba kutu kena. Aduh. Ada tah hitut buat keluar ka tai-taina Mang. Ya lain maksudnya. Sabanter-banterna hitut. Biasa nama teh terkuat keluar ke tai nama ayu mah mereka muncrat gening taina. Si amang na oke mana syaret teh diharapun bool ngamun yang harapan bool itu mikirin ke bakal hitut aku mah kejadian eta hitut buat keluar taina nyebrot di karena irung ini bau meureunannya lain bau deui meureun kahakan kanu irungnya. Atuh hitut tuh keluar taina bae geus bau, boroning ieu hitut kuat keluar taina. Terus bau nama bau monyet ieu mah. Aduh aing aya bae. Untung teu kahakannya. Jen hak-hakan teh ada leg sieun mun ngeunahnya. Asa mayones gitunya, kenyal-kenyal ngeunahnya. Next. Rika hari ini sudah menjanda. Tap-tap layar dulu. 1 orang 1 mawar. Buat para pria yang mau melamar, tunggu kuburan almarhum kering dulu ya. Astagfirullahaladzim, iya si Ece. Gelo budak heuh. Lain maksudnya salaki maut mau dilepkeun geuning. Gelo tak kumaha sih jamat teh. Apa cita? Boroning aya sedih tak kumahanya. Ditinggalkeun salaki. Oleh karena tap-tap layar sia mah. Lingari maneh. Astagfirullahaladzim jamat teh. Ya Allah. Dipikir anak kemana ya si Ece. Cik milu ngaji. Dah. Ayah rasa sedih dah. Kumaha. Udah
dilepkeun tetep layar. Tuh, cereg heuh mah teh. Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ieu mah kudu dibawa ke RSJ ya, jama kos kieu mah teu bisa dicicingkeun. Lain naon bisi nular panyakitna kena kanu sejen heuh. Baturana bisi ka minum-minuman gelo nya. Pikirkeun kumaneh, salaki maot dilepkeun. Kok komal kayak diajak karaokean salakina hudang deui kumaha? Geus lah, next. Lieur aing mikiran anu kieu. Astagfirullahaladzim ya Allah. La ilaha illallah. Mana aku udah naon nanti? Jongkeng tikus ruk si Ujang naon Jan. Ngobat tak kumari Ujang buat ka oleng gitu nya si Ujang. Buat ka oleng gitu si Ujang asup kana comberan tikus ruk. Aduh karunya teuing si Ujang. Miling lungki pikiranan sigananya. Ya beres tikus ruk gitu dah ngadu ka indung na cenah mama. Ieu urang tikus ruk. Abong ke dipitnah eta budak nu leutik awewena. Mitnah awewena ke di tikus rukun itu kusi itu ulahnya Ujang ulah sia teh pan dikusuk dewek tadinya dijalikeun meureun tah sukunanya. Nya ti kosewang jadina atuh ti kusuk dewek ulah nyalakeun ya atuh kayak dioncok ieu mah ku indungna sigan biasana kan gitunya biasa dioncok mah naon sia jadi kanan anak aing mun budak leutikna lain ku urang bener ti kusuk sorangan gitu angger we kan paseahnya gara-gara ti kusuk padahal mah ti kusuk sorangan si Ujang namanya kadinglung gitu lah. Next lah. Pak Ici. Gusti nu agung. Pak Ici sungut nyanyi kuat gak menyon gitu gedingnya bisaan kikiuan aduh ker iya nya ke healing sih kan nama ke healing di busway nya nampus kembali karaoke tadi lain babacaannya naik mobil teh bisa nahan na mobil tehnya bisa dikusruk tak mah babacaan happy iya mah aduh dengan nahan ya Pak Ici aduh iya nih saha euy kunaon kitu nini aduh si Nini keur banjir panan eta teh menikah ngeplog Nini ni romlah ieu mah nya ni romlah menikah ngeplog kieu mah banjir teh lain diselamatkan rumah eta bisi kabanjiran imah nanya kasur kulkas diamankan cangcut BH segala rupa naon diamankan kalau ngeplog halo guys ini kabanjiran tuh tempoin guys ini lagi astagfirullah ini sahayo aduh ayo di kami lain ditulungan eta ditangkep lah di videokeun teu dikusruk ke HP na tenggelam angger ceurik sini nih non iyo Mun loba gaya tinggal sasarapan gitu atuh biasa da batu baru gaun lain loba gaya lain sombong tanya hungkeun batu geuringan kaboga ih kurat di karpetan gitu kuat di cuman atuh dari ka imah medokna sang sarapan ku karpet
Abang Jadi motor kono bagayan anyar gitu gitu teh. ngoreunannya. Dewa kaboga mah tong hiji kitu. ngoreun dapat di sarapan ku karpet. Aduh, motor mahal sih gana ieu mah nya, motor mahal. digadekeun nya. Bener, motor mahal. Jadi bana teh meh ulah kotor ieu mah heuh. Aduh. Apalnya mere can beres ngiriditna nya. Aduh, meuli kabina-bina teuing. Atuh dimusimkeun bae nya motor gitu mah rimbung kotor mah heuh. Kuat ka di karpet anjing. Segala rupa ya Allah hirup teh. Ayahnya zaman gitu. Aduh. Nempo naon eta si Abah? Aduh. Menika wonten amrut saking Mas Tengah dan Kakung. La ilaha illallah si Abah. Diker nempo. Gadis yang seksi-seksi yang tobrut ini teh si Abah. Eling Abah. Geus kolot eta. Boges wisan. Astagfirullahaladzim si Abah nih. Teu eling-eling. Ini masih beuki kene kan kitu si Abah lain eling-eling umat muslimin mual muslimat si Abah teh. Ya Allah, Abahna saha yeuh? Kira dibejakeun ka ninina yeuh. Ni rompeh mana ni rompeh yeuh Abah tah tempokeun ini keur sakitu teh keur kanu hajatan si Abah keur kondangan. Ya Allah. Nini saha Abah saha ieu? Gusti, Abah saha ieu ya Allah. Aduh. Ini ngantuk berat ini euy, aduh. Ngantuk berat. Oh. Uduh. Jajalan kopi. Ibu, eta jajalan kopi ibu, jajalan kopi asupan. Aduh. Ngantuk beratnya Cetati ieu mah. Si mah ngantuk berat kuat ka. Aduh, komangap calangap kieu. Aduh, teu kaop aya nu asup eta nya lain di jajalan ku kopi kitu. Beres babantu sigana ieu mah nya, babantu ngisikan bawang, motongan cabe, ieu mah tukang masak sigana nya. Ngantuk berat gitu. Teu apal tempatnya geus dimanapun yang penting. Cima ya Allah. Lain wangsul heula nya mun tunduh mah. Aduh aing karunya. Dan tak, nu belum tak, wah, jalan tenang, sok, bedong kaki lo, cas, Wajah, anjing, tak gitu, cek aing oge, biraku atuh anak buah haji, yes, anjing, belak tuh, awas si jadi tak, mat, sok, yes, iya, terus, wajah, anjingnya, cek aing cek rasakeun, takut si pacar mah, cek aing oge. Pak Haji, lain ke masjid Pak Haji, adan. Terus sholat berjamaah terus ngajar ngaji Pak Haji. Buat kak, ini main layangan gini Pak Haji. Lain itu murid-murid nangis narungguan di masjid pada ngararaji. Pangaosan. Alah main layangan, aku mah hayu teh Pak Haji, aduh. Butuh hiburan ya teh Pak Hajinya. Butuh hiburan. Atau nu ngajarna kitu budak rek ngararaji Pak Haji. Geus satung ke deui ngajalang layanganna. Aduh. Dan ngajar ngaji. Kok apa ingan ngaji libur bae cenah heuh.
Sa awal mabaji na kermain lang layangan. Aduh. Para wargi sadayana mungkin sakit wae nya reaction video pada kali ini nya hampura ieu bisa aya omongan orang anu ngabentar kan utara ngabentur kana tuurnya dadet kanu di korong ngabugeul kana huluangan anu meunang kana pentil sus. Teu hampura nya teu dihapunten kuring manusia biasa anu tidak luput dari kesalahannya. Para wargi yang sudah menonton dari awal hingga akhir, hatur nuhun sadayana, mudah-mudahan terhibur ya. Jadi yang konten kan seukur hiburannya, jadi tong bala laparnya yang kalian tidak suka tolong jangan ditonton ya, jangan ditonton, di skip aja. Kalian bisa banyak tontonan-tontonan yang bermanfaat untuk kalian semua ya. Yang suka dan menghibur dengan konten saya ya alhamdulillahnya, mudah-mudahan kita terhibur semuanya untuk menghilangkan penat-penat yang mengganggu di pikiran kita. Hatur nuhun sadayana kuring ucapkannya tong hilap engke mampir deui ka video orang yang akan datang ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian semuanya. Jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Mantap.